Gimana nih teh? Ada kosan apa enggak di sini teh? Kalau di sini mah nggak ada kosan kakak. Itu kakak dapat info dari mana tuh? Ya, saya dapat info dari dia. Masih katanya tadi ada kosan di sini. Jadi kan si A-nya nggak ada. Kumaha ini teh yang bener yang mana? Atuh kan abdi mah sugan teh aya, Mbak. Kak. Masih si A mah kalau nggak ada teh bilang. Jadi saya teh nggak ngikutin. Gimana sih udah? Mau pulang aja, nggak jelas. Dede sini, Dede duduk, Dede sini, Dede. Aduh, cuaca mantap kia ya. Aduh, ngeunana ngopi jika nama. Tapi duit, ya teh. Kasih Bray apanya? Si Bray ke mana nya si Bray? Di tongkrongan juga, tongkrongan Si Bray mana nya? Aduh, Bray. Good morning. Mantap bosku. Selamat malam juga. Jadi malam sih, Bos. Nanti geus ieu geus beurang. Karena eta mata ya cantik bisa anulah cileuna bakti ge. Bray mana nyawa teh kunaon urang ngajawab selamat malam. Kenal enggak, Bos? Euing aing ningali banget maneh teh bawaan teh poek we teuing Bray. Aduh. Bos, lucu suka lagi. Lucu aing bener ya. Lucu. Nah, celi maneh di panitian gitu, Bray. Mana aya atuh penyiti bos ieu mah. Sok ngaco maneh mah. Eta celi maneh kunaon atuh make naon? Paru-paru wae maneh mah. Ih, parupa atuh bos, mana aya sih paru pas kieu ieu mah sok aneh maneh mah. Tegawa sih maneh mah, jadi anti ngelain peniti. Biar kos jadinya teu Jeremy Teti. Ada si Bray Jeremy Teti teh aing can nyaho da teh apa? Eta teh ponakan urang bos, Jeremy Teti teh. Ah, maneh mah teu kaop tuturut mending wae, Bray. Ah. Ngopi ngeuna ya, Bray? Sinon bos. Deung. Mana boga duit teh? Oh bos. Ketinggalan. Aduh, pusing urang Bray kudu ka mana yang duitnya ieu euy. Dan bos, orang pikiran lah bos. Oh bos. Udah balaga mikir, Bray. Bray, si Jimmy itu, Bray itu. Itu nu mancelik tuh tinggal itu. Oh itu. Pantesan hura juga botak helang. Ayo. Ade Obon, kamu udah lupa ya? Bray, gedeng Bray. Gedeng. Urang palak wae si Jimmy apanya? Urang butuh kopi ieu euy. Aduh, ribuh mana mah bos. Urang tadi pakai anting ulah heuna. Anjing kita malak ya jadi ngaco kieu si bos. Naon? Geus kajeun ayo buru, mangkat. Buru. Eta si teteh nu kamari diantar ku si Obon lain ya? Arek SKSD bisi we wow. Teteh, nu kamari ya? Kumaha kusana? Teh, mana mah nipu. Jadi si Obon teh nipu si teteh ieu. Aduh, ulah nepi nyahuan. Urang lanceukna atuh ieu mah. Ari si teteh, kunaon bengong gitu ih. Tante, maksudnya nipu kumaha teh? Mak depan kapang kita. Nah, laki dibawa teh ka imah saha teh apal. Geus ditanyakeun teh. Malah eueuh kosana teh ih. Kesel dah. Geus mah capek neangan jauh-jauh ih Jakarta. Jadi logat Sunda kieu we ayeuna. Aya wae. Terus jadinya kumaha? Aya teh, alhamdulillah geus kapanggih kosana. Alhamdulillah atuh, lamun tos aya mah. Ayeuna nami teteh teh saha? Panggil we kirei teh. Mun teh Kiki, tah eta alus. Ari teteh teh ngaranna teh saha?
Teh Kiki, nama abdi mah Hani. Aing mah bosen. Bos and Brady. Oh, gitu anu agak herangan aing mah. Ngecesan deui si bos yang si Ebrai. Alas yang ngaledek aing mah jeung si Ebrai geus CS di baheula ieu mah. Besti. Gini, aku bagi duit atuh buat beli kopi asem nih. Emang aing bapak sia minta duit ke aing. Mending nyengor sih. Kunaon maksudna minta duit ke aing? Oh, kenapa? Bos, ini beres bos. Bang Yuri. Hai bos. Naon ieu? Udah. Capek orang digendong wae, menang lompat yuk. Satu ayo bro, ayo. Ayo bang, aduh. Bos, guys. Tidak amat, awak mana ya buru. Bos. Aduh. Ampun bos. Bos, kalian bos. Kita salin biar kapok. Ini dia bawa dia nih. Bos, ampun bos. Masih aya nama rasakan kumaha masih hayang ngaledek kurang ha. Ampun bos. Orang minta duit we hayang ngopi buru ya haseup. Teu aya bos, Asep. Bray kopi itu mana pelit Cuma adek wae gitu ge, wae teh dia. Kayak kencang rek. Jangan tunggu jangan. Atau begini enggak ada. Iya, asem. Geus aya nama kumaha diguyur apa kumaha ya? Ampun bos kira murah boga duit ke kurang beres dah. Hayang ayeuna embung urang. Bos, please. Eta teh Hani jeung saha deui nya? Budak anyar. Maksud orangnya nih. Pugu, eta mah jiga budak gaul teh geuning. Kok sama budak kuliahan gitu deh, orang samperin yuk. Ayo. Yuk. Ayo teh Hani. Di mana atuh? Eta ti payun, meni bareng. Iya ih. Eta saha teh? Iya, Teh Kiki. Saya Teh Kiki. Iya, penumpang baru. Iya. Wah, ayo ulang tahun ya. Samperin Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, ayo ulang tahun lain. Ini kita ajakan orang. Ke mana Ulang tahun tad. Aing dipalak tadi. Usai teh ku preman anu goreng talin. Kurang udah galak. Nah siang udah lain tuluan aing heula. Susah budak teh branya. Mau juga bos. Anu gila saya. Samperkeun bray. Jika nama manehna mau kopi bray. Samperkeun ya. Imah ji asal bos jual mana? Anu ku aing dicekan aja ya bos. Oh, nu di tukang es teh ya. Oh iya. Ini kan ya? Bener bray. Bahkan yang mending kita ngopi.
inisiatif itu bukan sopan santun, Din. Mang. Sampai dulu atuh. Iya ya Mang ya. Kurang we. Iya Mamang. Urang gak dia teh yang ngadon ngopi doang. Mantep. Wah, ala kan cuma 2 ya. Mang nama orang ngopi bareng we. Oke itu perempatan ya. Buru ngopi dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Main ke tengah jalan.